Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari, pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul main FB Pro nepikeun ka gering. Gening aya Ki anu kitu saeutik apa loba? Loba anu nepikeun ka gering, nu nepikeun ka mati-matian. Hayang naon Ki? Hayang sukses poho ka era. Aya nu nepikeun ka bubulucun, pura-pura nguseup. Aya nu nepikeun ka mukbang, sakatel gede, beuteung nepikeun ka overdosis. Akhirna naon? Hitut ge teu bisa banding ku kembung eta beuteung. Ujung-ujungna ka mana? Ka rumah sakit. Aya nu nepikeun ka THS menang 2 minggu. Emang aya Ki ngajedig. Akibat naon? Mikirkeun ide-ide anu cemerlang supaya piwesna ngajedig, supaya menghasilkan pundi-pundi cuan. Aya nu dengan cara trik ngabacokak kasar itu ieu menarik simpati. Simpati naon Ki? Supaya aya nu ngahujat, supaya viral dengan cara macem-macem. Loba anu kitu Ki ngajedig, padahal nanaon ge harus nepikeun ka porsina. Awak lamun dipleter teuing terus-terusan ya pasti begadang sering teuing, akhirna asup angin malam. Ujung-ujungna naon? Muriang, panas tiris seueur, utah-utahan. Nanaon ge kudu porsina. Barang hakan teh manis opat muk diinum. Beureunan kembung beuteung, hayuh misalkeun teh makan kerang. Kerang sakatel gede dibeakeun. Nu aya naon? Seueur, utah uger, ujung-ujungna naon? Disuntik eueuh duit. Seukeur mayar, wipi na ge teu kabayar. Ujung-ujungna naon? Malurung sukses di FB Pro. Henteu nu aya malurung. Haduh, haduh. Tah loba anu kitu ngajedig.